Nomor 4 kola misaur Sabakru benu Abdillahi Sayyid Bakar bin Abdullah kana kabuktosan sarojulun hiji lalaki eta yagsha ba'dol muluki payakumu bihadail maliki karena kabuktian sarojulun hiji lalaki eta yagsha payakulu maka ngucap rojul ahsin kudu nyieun alus anjeun ila muhsini ka jalma anu nyieun alus bi ihsanihi kusabab kaalusanana muhsin gitu cek eta lalaki dicaketeun raja nyarios kieu gitu ka raja teh hei raja anjeun kudu nyieun alus kudu mulang tarima anjeun ka jalma anu nyieun kaalusan ka anjeun itu pan jadi raja teh didukung ku kuring dibiayaan ku kuring gitu semetkeun ka jadi raja tah ayeuna kuring nagih ka anjeun supaya anjeun berbuat halus ka kuring gitu fa ina musia maka sanyana jalma anu goreng eta satak pihi bakal nyukupkeun ka musi kitu naon isa atuh kagorenganana musi kusabab ari jalmi goreng mah lamun teh mah geus jadi raja manehna teh kusabab goreng teu kudu mulang tarima cenah geus ku anu basa kamari teh kuno kamari teh we nyeun kalusan tah ayeuna mah keun bae teu nyeun kalusan ge da geus jadi ieu raja pahasadahu mangka ngahasudan ka rojul sarojulun lalaki anu lainna ala dalika makomi gitu netepan kana eta darajat atanapi posisi atawa ayeuna mah kursi gitu nya wal kalami jeung ucapan tah nya aya caritana nya lalaki anu ngabandungan kalalaki anu nyarios tadi kitu ka raja bari nyariosna teh di gigireun raja kitu ku akrab-akrabna jeung raja ku deukeut-deukeutna jeung raja bisa diuk deukeut jeung raja ngomong wani gitu ka raja ku ngomong gitu tah kabandungan ku hiji lalaki anu eta lalaki teh mibana sifat hasud gitu nya jorojoy dina hate eta lalaki teh hasud ka lalaki anu deukeut ka raja manehna ge hayang cenah cara eta lalaki deukeut ka raja bisa ngomong bebas jeung raja pasaa mangka ngusahakeun ieu rajul hasud kitu bihi kana kalam ila maliki ka raja nya manehna teh nyieun ieu lah kitu nyieun cara gitu supaya bisa deukeut jeung raja jeung supaya bisa ngomong ka raja anu eusina ngadukeun raja jeung eta lalaki anu geus deukeut ya supaya renggang gitu
Pakola maka ngucap ieu rajul hasud. Rajul hasud etik etana logatna. Gitu. Pakola maka ngucap ieu rajul hasud. Hada ari rajul nyata rajul anu ngabantuan ka raja teh nya sehingga jadi raja. Eta ladi jama yakumu anu nempat ieu ladi bihidaika digigireun anjeun gitu. Bihidaika digigireun anjeun. Wayakulu jeung ngucap ieu ladi nyata rajul teh. Makana ucapan yakulu anu ngucap ieu rajul kana ladi atau kana emak anu ngucap ieu ladi kana emak. Anu ngucap ieu ladi kana emak. Jaama nyangka ieu rajul ana malika kana yen sanyana raja eta abkhoru. Eta abkhoru abkhor ieu malik. Kitu jaama nyangka ieu rajul hasud gitu. Ana malika kana yen sanyana raja eta abkhoru. Abkhor atawa abkhor teh bisa kabobodo nya, bisa katipeng, bisa kabelejoh, bisa kabebenjokeun gitu ieu malik. Nyangka eta lalaki hasud teh kumanehna ngomong kitu raja teh bisa ka bobodo gitu nya. Pakola maka ngucap lahu ka rajul hasud saha al mulku raja. Tah respon raja ka lalaki anu hasud ka lalaki anu deukeut ka raja teh kadon kieu. Wa kaepa jeung halna kumaha yasihu meunang naon dalika mayakulu indi ka kami ceuk raja. Naha cenah lalaki anu ngomong ka kami bari deukeut jeung kami, akrab jeung kami gitu. Gitu. Kumaneh mah dianggap teu meunang lah. Padahal ceuk kami ya boleh-boleh saja. Manehna ngomong kitu deukeutkeun kami. Jeung manehna nitah nyieun kaalusan ka kami kusabab kami dibantuan ku maneh. Qala ngucap ieu rajul hasud tad'uhu kitu kudu ningalkeun aranjeun kabeh ka rajul kitu ilaika ka anjeun painahu mangka sanyana rajul eta izadana di mana-mana deukeut ieu rajul minka ka anjeun badoa mangka nunda ieu rajul yadahu kana leungeunna rajul ala anfihi kana irungna rajul. Ceuk rajul hasud ka raja kieu ngomongna teh cenah raja oh tad'uhu teh ke ati tad'uhu teh kudu manggil kudu ngulem nya kudu manggil ini ngakeun tik kudu ngulem da qala ngucap ya rajul hasud tad'uhu kudu manggil anjeun kabeh ka rajul manggil tik gentos logatna
Cek lalaki nu hasud teh soke panggil ku anjeun lalaki anu ngomong ka anjeun bari deukeut teh kitu. Ke bila mana datang geus deukeut jeung anjeun kitu. Wa doa yadahu ala anfihi. Take lalaki eta teh bakal nunda leungeunna kana irungna gitu, bakal mengek irung gitu. Li ala ya summa. Karena supaya yen ulah ngambe ya rajul rihal bukhari kana ambe bukhor, kana ambe buhur, kana ambe kemenyan, kana ambe kemenyan. Oh berarti anu luhur tik benerkeun tik, anu luhur natik tamanana lepat, wa yakulu taluhur natik, ma yakulu ja'ama anal malika gitu tik. Anal malika kana yen sanyana raja eta bukhoru itu tik meuleum kemenyan. Ieu malik kitu tik tah ieu faqala lahul mulku itu tik logatna gentos. Tah ke lalaki eta teh pan salira teh meuleum menyan tah bakal datang lamun dipanggil ku salira teh. Tah lamun tos caket kita bakal mengek irung supaya ulah ngambil kana aangseun kemenyan. Pakola maka ngucap ieu malik lahu karojul hasud gitu. Insorif kudu init anjeun cek raja. Hataan duro saingan ningali cenah kami. Cek raja kaeta lalaki juga tuh balik naon. Nikan kuring hayang apa nya teu. Eta lalaki teh lamun diondang ka dieu kuring kusabab meuleum menyan bakal mengek irung. Kusabab mungameu menyan teh kuring hayang nempok. Pahoroja mangka keluar ieu rajul hasud min indil maliki. Ti deukeuteun raja nya keluar. Tah eta nu tukang ngadu-ngadu teh nu hasud teh nya. Ti areal tempat raja. Pada mangka manggil sarojulu lalaki ila manjilihi ka imahna rajul. Nah, eta lalaki teh anu hasud dea nya, anu geus ngadongeng ka raja. Lamun teh mah eta lalaki dipanggil ku raja, pan raja resep meuleum buhur kemenyan teh bakal mengek irung gitu, sabung ngambe buhur sabab ngewa cenah ka raja. Eta diulem ku lalaki anu hasud deha ila manjilihi ka imahna rajul hasud gitu. Diulam ka dieu cenah Kang diaturan linggih ka bumi abdi. Abdi cenah hoyong ngobrol gitu. Caritana mah eta lalaki teh datang nya ka lalaki anu hasud teh ka imahna. Begitu geus di imahna paat amah maka mereka daharan ieu rajul hasud ka rajul nya disuguhan dahareun cenah ati. Eta lalaki anu diadukeun jeung raja teh nya ku lalaki anu hasud disuguhan aman kana katuangan pihi anu eta tetep dina toam saumun
ieu mah sumunnya saumun atik rawasna ari bawang bodas anu mana dahareunana teh dicampuran ku bawang bodas nya atuh bawang bodas mah bau pahang gitu terus dituang teh ku lalaki anu diadukeun jeung raja teh ya bahanna teh pahang bau gitu nya da bawang bodas pahoroja maka keluar sarojulu lalaki itu min indihi di arah-arah rojul min indihi ti arah-arah rojul hasud caritana nya da geus ngobrol geus disuguhan dahareun anu campur ku bawang teh nya bau ari gawena eta lalaki teh pan kitu sok nyarios gigireun raja ditugaskeunana teh nyaeta jadi ieu teh mun aya juru bicara nya jadi tukang penerjemah teh penerjemah bahasa teh naon disebatna teh tik ini ngasok bahasa Inggris di Indonesiakeun bahasa Indonesia tuluy di Inggriskeun naon teh disebutna teh aya geuning model di presiden tiluaneh geuningannya presiden nah bahasa Inggris ku hiji jelema nu katiluna eta diterjemahkeun eta naon disebutna teh aya da ieu na ngaranna teh tah eta lalaki anu deukeut jeung raja teh di Pasian Damel nyata kitu turjuman penerjemah bahasa tah dina hiji waktu daung ngapoe nya ini ka raja satuina cali gigireun raja teh nya bari deukeut gitu waqala bihidail maliki waqoma jeung nangtung irojul bihidail maliki di gigireun raja ala adatihi netepan kana kabiasaanana rojul nya nangtung gigireun raja sakumaha biasana pakola maka ngucap ieu rojul tah tuluy nyarios kieu eta lalaki teh ka nu karajana nya biasa pembukaanna teh sok ngomong kitu ahsin kudu nyieun alus anjeun ila muhsini kajama anu nyieun alus biihsanihi ku sabab kaalusanana muhsin ngelingan ka raja raja maneh cenah kudu nyieun alus ka jelema anu nyieun alus ka maneh tah ayeuna mah nu nyieun alus ka maneh teh rakyat teh henteu kumaha alus ka maneh teh nya milih maneh nya kumaneh teh atuh bensin ditaekeun rakyat teh nurut bae alus listrik kumaneh teh ditaekeun maneh mangajabat teh kadoan ka rakyat teh nyekekan meuretan maneh mah nyeusupan rezekina rakyat teh nurut teh da meureunana teu boga kakawasaan deuk itu ieu ge rakyat mah daya di maneh kitu tah rakyat teh geus nyieun alus ka maneh tah ayeuna maneh kudu nyieun alus ka rakyat itu ceuk eta lalaki teh ngelingan ka raja fa inna musia maka sanyana jalma anu nyieun goreng eta satak pihi maka bakal nyukupkeun ka musi naon isaatuhu kagorenganana musi ceuk eta anu tukang ngelingan raja lamun teh mah maneh nyieun goreng ka rakyat anu sakitu aralusna nurut di kitu deuk ieu ge
walaupun jumlahna loba da teu boga kakawasaan rakyat teh gitu. Lamun maneh nyeun goreng ka rakyat maka anu bakal ngancurkeun maneh teh nyata akibat kagorengan maneh gitu. Kumaha we hancurna maneh teh kusabab kagorengan anu dilakukeun ku maneh. Maneh teh ulah ngarasa aman, ngarasa tentrem, ngarasa moal aya babalesna tina kagorengan maneh teh. Aya lain unggul ke di akhirat, di dunia ge bakal maneh teh dibales. Nah, eta balesan teh akibat tina kagorengan maneh. Nah, pakola maka ngucap lahu karojul samaliku raja. Begitu raja ngadenge kitu nya ucapan anu sok mere pepeling ka manehna gitu. Udnu mini cenah cek raja. Udnu kudu deukeut anjeun mini ti kami. Cika dia atuh cenah nyampeurkeun eta mah. Deukeutan kuring cek raja. Padana maka deukeut irojul min huti Malik. Nya eta lalaki teh beuki deukeut jeung raja teh. Bawa doa mangka nuna irojul yadahu kana leungeunna rojul. Kitu ala pihi kana luhureun irungna rojul. Atuh kusabab deukeut jeung raja sedengkeun manehna teh geus ngadahar kueh teh anu pinuh ku bawang bodas. Jadi bahamna teh pahang meureunnya bau kusabab disuguhan ku lalaki hasud teh. Atuh si leungeunna teh pake mengek irung gitu. Mengek irung. Sedengkeun gambaran eta teh ku si lalaki hasud geus dilaporkeun ka raja gitu nya. Ieu teh raga dongeng zaman baheula lalaki anu tukang ngadu-ngadukeun tah ku cara kieu ngadukeunana. Tapangna manehna mengek irung da teu apalna naon eta lalaki nu diadukeun mah. Muhopata ayasuma. Karena sieun bawa doa makanuna ieu rojul kitu yadahu kade. Kana leungeunna rojul ala pihi. Kana baham pihi mati. Lain anpun irung. Ala pihi kana bahamna rojul. Jadi bahamna teh ditutupan, maksudnya di maskeran gitu nya. Di maskeran. Ieu mah ditutup ku dampaleungeun. Alasanana mukhofata ayasuma. Karena sieun yen ngambeu samaliku raja minhu tirojul roihata saomi kana ambeu bau bawang bodas. Anu maksad eta lalaki mah pangna nungkup baham teh supaya raja teu ngambeu kana bau bawang bodas. Pan manehna teh tos ngopi susuguh lalaki hasud teh ya. Anu pinuh ku bawang bodas. Bauna teh masih kene menyengat gitu. Tah matak ditungkup bahamna teh supaya raja ulah ngangse gitu pan dideukeutkeun teh bahamna ka raja. Pakola maka ngucap samaliku raja. Binapsihi dina hatena Malik. Cek raja ma'aro pulanan ila qad sodako. Ma'aro henteu ningali kami pulanan kasih anu ila qad sodako. Angin tetela geus bener ieu pulan. Nya. Sakumaha laporan lalaki itu teh ya. Yen ieu jelema teh ngewa ka aing. Bener geuningan tah. Begitu deukeut jeung aing teh kadoan nungkup baham. Kurang ajar cek raja. Wakana jeung kola ngucap ieu. Kola kitu ngucap
Kola ngadawuh Said Bakar bin Abdillah. Tah anu ngariwayateun nu di luhur tah anu nomor 4 ti. Wakana sareng kabuktian saha Maliku raja eta layak tubuh. Tara nyeratkeun ieu Malik gitu. Bihotihi kalawan tulisanana Malik ila bija ijatin. Ila bija ijatin aw silatin. Ila bija ijatin angin kalawan jaijah. Nah, angin kalawan juru tulis nya. Juru tulis lah. Awasilatin atau awasilatin tegasna juru tulis. Pakataba mangka nuliskeun bihoti ila bija ijatin awsilatin. Pakataba maka nuliskeun. Maka nulis ieu pakataba maka nulis ieu Malik gitu tah. Lahu pikeun rojul kitaban kana hiji tulisan. Tah ceuk raja si jelema nu ngalaporkeun bahwa ieu lalaki ngewa ka aing teh bakal mengek irung bakal nutup baham teh ku saungewa ka aing nya bener cenah kitu ceuk raja teh nya rasakeun sia ku aing rasakeun sia podaran sia ku aing ceuk raja teh. Tah kumaha cenah cara deuk mayahanana kieu cenah barudak gitu nya raja teh biasana mah tara tulis hal anu penting kecuali dituliskeunana teh ku juru tulisnya ku juru tukang nulis gitu. Tah harita mah manehna nulis teh raja gitu tik tah nulis teh naon nu ditulisna tah tuluy eta tulisan teh dilipat-lipat kitaban kana tulisan bihotihi kitu ku tulisanana Malik. Nah tuluy eta tulisan teh dirapet di amplopan dicapnya kerajaan dibikeun eta kalalaki anu nungkup paham teh kitu tik bikeun cenah ieu surat kitu ila amilin ka pagawe cenah min umalihi ti pirang-pirang pagaweanna Malik ieu bikeun cenah kasih anu bikeun ieu kasih anunya punten pangmasikeun ieu ku salira kasih anu anu eusi tulisanana teh ti kieu ida ataka di mana-mana datang ka anjeun sahamilu kitabi anu mawa ieu kitab abdi anu mawa kitab kami hada anu ieu paadbahu maka kudu mencit anjeun ka hamil eusina teh kitu ti waslahohu wahsyu jildahu tibnan gitu eusi tulisanana teh bila mana datang ka anjeun anu mawa surat ieu kitunya sok paehan ku anjeun gitu nyata ngirim surat teh ka Algojo ka tim pembunuh tim mun ayeuna ku temaknya tim penembak gitu baheula mah ku pedang anu tukang ngadek gitu. Ka Algojo disebatna teh lamun datang cenah ieu jelema anu mawa surat ka anjeun paehan we tuluy sisit cenah kulitna gitu sisit cenah kulitna balur tah awak anu geus eueuh kulitan teh ku tanuh cenah kitu haritana wab'as bihi ilayya
wabas jeung kudu ngirimkeun anjeun bihi kana jildu ilaya ka kami. Tah we eta kulit anu meunang nyisi teh ka dieu cenah bawa ka kuring. Itu tanda nya eta jelema teh geus dipaehan nu mawa tulisan kami teh. Wah, pahoda mangka mawa ieu rojul alkitabah kana surat tiraja. Nah, atuh dibawa we cenah atik eta surat tiraja teh nya ku lalaki anu bener teh lalaki nu diadukeun teh ti dibawa maksudna deuk dibikeun ka saha? Ka anu tukang maehan teh nya. Kitu wahoroja. Jeung kaluar ieu rojul nya leumpang. Titu kaluar ti imah raja maksudna eudeuh ngadatangan jelema anu ceuk raja ieu surat teh bikeun ka manehna kitu nya. Ka tukang maehan teh anu geus aya tulisan dina eta surat teh bila mana datang anu mawa ieu tulisan ka anjeun paehan gitu sisit. Nah, balur awakna ku taneuh kulitna kadiekeun ceuk raja. Tah kitu nya teu apaleun eta lalaki teh ti bawa suratna teh eusina teh kitu nya teu apaleun. Jelema saya teh jelema jujur anu keur diadukeun teh ieu teh keur diadu dombakeun teh jeung raja padahal mah ku lalaki hasud. Nah ini teh caritana mah palakiyahu cenah ti maka papanggih saha rajul lalaki aladi tegasna lalaki saa anu tukang ngadu-ngadu gitu. Ieu rajul bihi saa anu tukang ngadu-ngadu ieu rajul hasud bihi ka rajul. Cenah keur mapah eta ti di jalan lalaki anu jujur teh nu mawa kitab teh nya papanggih jeung lalaki anu hasud teh anu ngadukeun manehna jeung raja. Anu ngadukeun lalaki jujur jeung raja teh supaya dieureunkeun lah gawe kituna teh hayang digentian ku manehna gitu. Pakola maka ngucap ieu rajul hasud nya ngomong lalaki nu hasud teh kumaha ucapanana ieu cenah ma ari naon eta hadal kitabu ieu tulisan kalalaki nu jujur teh naon cenah anu dibawa ku maneh gitu. Ceuk lalaki anu jujur teh ieu teh cenah surat gitu. Surat ti saha? Ti raja, langsung ti raja nya, ti raja langsung dibikeun ka kuring. Ceuk lalaki nu hasud teh waduh ieu suatu kehormatan ieu jelema ku deukeut-deukeutna eta ku raja saeuteun ka dibere kepercayaan nyekel surat gitu. Maksudna ieu deuk dikamanakeun. Deuk dibikeun ka si anu. Waduh, maneh cenah nya dipercaya eta ku raja. Wah beuki panas we. Nya eta lalaki nu hasud deh ka lalaki nu jujur teh wah nyoan raja mun deukeut ieu ka si ieu. Kitu mun dipercaya ka si ieu. Aiteun atuh tulisanana naon cenah di jero. Tulisanna teh duka teu apal kuring ge ceuk lalaki anu jujur teh. Ngan kuring ge heran biasana mah raja teh lamun tulis teh ku juru tulis. Aya tukang tulis ieu mah nulisna teh langsung ku raja cenah kitu. Wah eta lalaki hasud beuki panas we nya. Beuki panas we. Wah ieu istimewa cenah jelema ieu. Tah geus kitu qala kitu ngucap ieu rajul jujur teh nya Khatul Maliki nyaeta tulisan raja li ka kami bisilatin kana silah
gitu bisi Latin karena nepikeun ieu teh tulisan raja duka naon jero namanya kami gitu apa tuh dibikeun ka kami maksudna titah ditepikeun ka hiji jelema gitu ieu tulisan teh gitu anu sok pada tulisan teh lamun datang anu mawa ieu kitab gitu mangka kudu dipaehan jeroana teh pakola maka ngucap ieu rajul hasud kumaha ucapanna habhu li cenah gitu habhu kudu mikeun anjeun kana kitab di kakuring gitu ya tuh geus sakilah maneh ulah capek-capek ulah dianterkeun ku maneh ieu surat ka ditu geus ku kuring cenah urang anterkeun ka dieukeun suratna gitu tuh ai jelema hasud mah nya jelema hasud mah riweuh ka dieukeun cenah pakola maka ngucap ieu rajul jujur teh wa ari kitab eta laka pikeun anjeun atuh ari kitu mah sok lah ku anjeun nya bikeun ieu surat teh ka anu dituju ku raja teh ku kuring deuk dibikeun cenah nya pahodahu maka nyokot ieu rajul hasud kana kitab dicanak cenah barudak eta surat teh ku rajul hasud wa mado jeung ngaliwat ieu rajul hasud bihi kana kitab bilal amili ka amil tah carita namanya nepi lah eta lalaki hasud teh ka amil anu ku raja tita anu ku raja anu ku raja cek raja teh surat teh bikeun ka manehna gitu nepi tah kadinya pakola maka ngucap salamilu amil gitu dipasikeun eta ka amil surat teh ku lalaki hasud teh nya cenah kuring dengan bangga nya barudak atas nama raja aduh memberikan surat ini padamu dengan rasa bangga nya we cenah asa pangakangna we dititah mikeun surat ka raja padahal mah nu dititahna mah lalaki jujur nya manehna mah naon di tengah-tengah jalan nawarkeun jasa pek teh dibikeun eta surat teh ku laki jujur ka manehna ditepikeun da ku manehna cek amil ya surat diterima gitu nya dibuka ku amil teh eusina surat teh dibaca naon cenah jerona ieu teh nitah naon raja teh da raja mah bila mana ngirim surat ka kami nitahna teh nitah maehan tah ieu ge naon ieu eusina kitu nya bi kitabika dina tulisan anjeun an adbahaka kana yen mencit kuring ka anjeun sia raja nulis dina ieu surat saha-saha anu mikeun ieu surat ka kuring mangka ieu anu mikeun teh kudu dipencit sia cenah nu mikeun ka aing teh ku aing sia anu deuk dipencit ngaulang waslahoka nah masyaallah qala ngucap ieu rajul hasud laesa lain ieu kitab eta li kitabil maliki surat ti raja heula cenah sugan teh lain kitu cenah eusina teh keheula ulah main puncat bencit cenah keheula sugan teh lain kitu cenah jero suratna teh kieu cenah ieu tulisan teh sabenerna mah lain ti raja ti hiji lalaki anu dititah ku raja ngan tepung jeung kuring di tengah jalan ku kuring suratna dicokot dibikeun ka maneh kitu dongengna teh murojaatun kitu murojaatun murojaatun nyaeta ngalarat mun aya nama atawa ngalarat atawa
murojaah ngabalikan di cerita gitu. Da amil tehnya turut ka raja. Ti baheula ge raja mah tara tutah titah nanaon ka manehna kecuali lamun aya anu datang teh titah dipaehan. Tah harita oge anu mawa surat eta matak dina tulisanana aya nu mawa surat ieu datang ka anjeun maka paehan ku anjeun berarti ieu teh jelema nu ngabahayakeun ka raja kudu dipaehan gitu. Pada bahahu maka mencit ya amil ka rojul hasud gitu kabur langsung ditewak ditalian dipencit. Wah tuluy atuh di kulitna teh di kulitnya wah awakna dibalur ku taneuh tuluy kulitna teh wabasa jeung ngirim ieu amil bihi kana kitu jildu karajakeun kulitna Gusti paeh tah si lalaki hasud nya cuma ada satu sabalik deui sarojulu lalaki anu jujur ila maliki karaja kaadatihi seperti biasana rojul tak isukna nyangka raja mah lalaki anu meungpeun baham teh nya dipaehane ku algojo da mawa surat ti raja teh nyangkana eta mah raja mah ari isukna jol teh datang nah si eta teu paeh gitu ngahulang raja ge nah teu paeh cenah waqala jeung ngucap ieu rojul misla qaulihi seperti ucapanana rojul fa ajaba maka kaget sama maliku raja waqala jeung ngucap ieu malik ma fa'alal kitabu makana naon perkara fa'ala ma fa'ala henteu migawe naon kitabu kitab gitu ceuk raja ka eta lalaki nah cenah maneh teh pandititah nganterkeun tulisan ka algojo teh ka algojo nah gitu nepi henteu ceuk eta lalaki teh dugi cenah ngan abdi teh gaduh dongeng kieu pakola maka ngucap ieu rajul jujur lalaki nu jujur teh kieu ngadongeng lakiani cenah Kangjeng Raja lakiani menakan ka abdi atau lakiani nya menakan ka abdi sapulanun ki anu abdi teh cenah nuju bade nyampeurkeun algojo tah papenah jeung abdi teh pameget pameget eta ge sok aya cenah ka dieu eta lalaki teh ngan teu kumaha kitu eta teu caket gitu lah pas tawahabahu mangka menta mangka pas tawahabahu mangka menta mere itu ieu rajul kana kita bini ti abdi manehna teh naros ka abdi deuk ka mana deuk ka si anu mawa naon mawa surat ti saha ti raja nah cenah bisa dibikeun ka maneh teuing atuh naon tulisanana duka ngan anu nulis teh istimewa Kangjeng Raja lain juru tulis tah manehna teh jol ngomong kieu ka dieu keun cenah suratna ku abdi bade dipasikeun ka amil teh gitu tah ku sakitu pawahab tuhu mangka bikeun abdi kana kitab lahu karojul nya ku abdi teh dibikeun weh eta surat teh ka lalaki itu teh gitu tak kadituna abdi teh terang dongengna teh kumaha begitu raja ngadenge cerita lalaki eta kitunya lalaki jujur qala ngucap saamaliku raja ceuk raja innahu saestuna rajul kitu lalaki hasud eta dakaro ngomong atau ngucap ieu lalaki hasud li ka kami
anaka kana yen sanyana anjeun eta tajamu nyangka anjeun ani kana yen sanyana kami eta abokhoru gitu bau menyan gitu lah eta abokhoru bau menyan kami gitu eta abokhoru bau menyan kami gitu tah ieu teh kuring boga dongeng kieu si lalaki anu menta surat teh ngomong tak kamari teh ka kuring nya ngomongna teh kieu maneh ka kuring teh nyangka yen kuring teh bau menyan awak teh bau cenah awak kuring teh gitu kola ngucap ieu rojul talalaki anu jujur teh ngomong kieu makul tuh teu nyarios abdi dalika kana bohoru teu cenah teu rumaos abdi mah teu rumaos nyarios kitu iraha abdi nyaros kitu di mana sok wayah kumaha sok gitu pan urang sok kitu nya kayak teu rumasa teh iraha abdi nyarios kitu di mana sok gitu sok saha saksina sok gitu kayak teu rumasa teh kitu tah dongengna anu nyarios kitu teh ieu barudak makul tuh dalika abdi teu nyariosna yen salira teh bau menyan iraha abdi nyarios kitu sok di mana sok saha saksina sok wayah kumaha sok gitu teu rumaosna abdi kitu kola ngucap ieu Malik palima wado tayada ka alapika palima maka karena naon wado ta nuna anjeun yadaka kana leungeun anjeun alapika kana baham anjeun tah ayeuna kuring deuk nanya ceuk raja ka eta lalaki jujur kunaon atuh maneh waktu ngadeuketan kuring maneh nungkup baham mengek irung sok naon tah gitu kola ngucap ieu rojul jujur teh oh abdi basa mengek irung nungkup baham oh li anahu karena sanyana rojul lalaki anu hasud deanya eta amani mereka daharan ieu rojul ka abdi to aman kana kadaharan pihi anu eta tetep dina toam saumun gitu ari boang bodas gitu tah dongengna pangna abdi mengpeun mengpek baham mengek irung ku sabab abdi teh dina hiji poe di onang tah ku lalaki anu menta surat teh tuluy abdi teh datang disuguhan dahareun dina dahareun eta loba bawang bodasna ku abdi teh dituang loba anu dituangna jadi pahang baham abdi teh jeung ngaluarkeun bau kitu ngaluarkeun bau bawang pakarih tuh maka mika ngewa abdi anta summah kana yen mere ambe kitu kana yen ngambe anjeun kana saom tak kusab kitu abdi teh isin atuh da najan akrab ge salira teh raja nah lamun salira ngambe kana baham abdi pasti bakal kaangse bau bawang tapi si teu kuat salira teh bisi mural kitu nya kadituna utah kitu matak baham abdi teh ditutupan irung dipengek ame salira teu ngambe bau maksud teh kitu kola ngucap ieu Malik cek raja begitu nguping kana klarifikasi eta lalaki sodakta geus bener anjeun oh atuh kitu mah bener maneh teh nyambungnya nyambung cenah kitu irji kudu balik deui anjeun ila makanika ka tempat anjeun gitu sok atuh bieuna maneh teh deuk dipecat euy gitu ayeuna teh pek teh kaharti tah alasan anjeun bener anjeun teh gitu pakod kapaka maka teman-teman geus nyukupan ka anjeun
samusiu jama pakod kapaka maka teman-teman geus nyukupan teh geus nyegah gitunya geus ngahalangan ka anjeun samusiu jalma anu goreng isa atahu karena kagorenganana musi maneh salamet berarti salamet ku kajujuran maneh tah jelema anu nyieun goreng ka maneh manehna cilaka ku kagorenganana gitu nyeta diterangkeun ku raja teh yen surat teh eusina teh lamun aya jelema anu mikeun ieu surat ka anjeun paehan kulit tah disisit kulitna balur awakna gitu kadiekeun kulitna tah nyangka teh maneh we nu bakal dipaehan teh da kitu teh apan ka kami ngewa ari pek teh geuningan maneh salamet itu geuningan anu kakuring ngadu-ngadu mah anu kakuring ngadu-ngadu mah berarti itu geus dipaehan maneh salamet itunya wawalesna jalma anu tukang ngadu-ngadu mah diwales ku kalakuan gorengna geus kitu wawasolahu jeung masihan lah ka rojul samaliku raja bimalin adimi kitu ku harta anu seueur atuh raja teh nya kabeul ya hatena ku eta lalaki jujur sehingga eta lalaki jujur teh dipasihan hadiah-hadiah ujung harta bana anu kalintang seueurna berkah tina kajujuran tuhnya matak jadi jelema jujur mah moal sangsara bakal beunghar jeung hirupna teh bakal bahagia we teu seueur kasieun jeung anu jujur mah teu goreng sangka teu weleh positif we sangkaanana teh jeung hirup anu jujur mah lebih bermanfaat pikeun sadayana jeung jelema anu jujur mah langkung-langkung mere makna ka jelema teh kitu tuh ieu dongengna nya jelema anu jujur salamet beuki berkah hirupna jelema anu tukang ngadu-ngadu cilaka ku perbuatan ngadu-ngaduna wallahu a'lam. Tos baca